Jengker kehen, berarti kamalina. Kaula ngadirikeun hiji padepokan anu mana ieu hiji cita-cita kaula mangsa kaula nepi kanu waktu nincak kanu mangsa nyaho jati diri kaula. Kaula hayang anak incu kaula nyieun tekad laku lampah anu mangpaat agama jeung bangsa tur taat ka indung anu ngandung ka bapa anu ngayuga. Tapi teu gampang kaula ngadirikeun eta hiji padepokan geus heurin kumang rupa-rupa hal anu teu diharepkeun. Tapi kaula yakin moal nepikeun ka pahili mana anu bener mana anu salah. Abah, kunaon, pulang jentul wae, jika buat menang mabuk, tong loba teh nu dipikiran. Lain ambu, ieu abah mah anu jadi pikiran teh. Kuatkeun sak kapeuting teu daek sare, pikiran barudak. Jiga si Barjan meureunna ningali babaturanana si Jai make pangsi, ari si Barjan teu melong kuatkeun ka ngahlas kate abah teh. Terus abah, tong loba teh nu dipikiran. Kayak geus aya waktuna dina aya milikna mah barudak ge. Bakal kapan pian? Teh sing geus cincara rojol. Oh ambu. Heg ku ambu geura latih heula geura dangdan ka itu. Abah dek daang heula. Heg atuh abah. Waalaikumsalam. Sok barudak geura ngajar-ajar. Ada ditu. Siap ambu. Abah minta uduh dan salintingan. Heg atuh ya. Pangelintingkeun sakalian atuh bah. Kela atuh sakedeung. Ya ambu ya geus meunang ngalinting. Panggilkeun atuh sakalian mah. Merit diri abdi ka Gusti ka Allah nu Maha Agung. Sok. Siap. Bang. Hiji. Dua. Tilu. Opat. Lima. Genep. Tujuh. Dua. Tilu. Opat. Lima. Genep. Tujuh.